jadi teman nyaman. Sing kompaknya kurang deh ngebangatin bapak. Assalamualaikum. Dan juga hayalan. Ya Allah, semoga abdi tiasa dan bapak anu saya ke keluarga. Bapaknya tega menghalaan, nyapan orang kejanjian rek mangkas umur bebarengan. Anu jantan punten, pilih emak kumaha onam di dia nyalira, mate tos mancing kasepuh, taktos kudu aya nu ngaulaan, sanes abdi, Kang Agus sareng Kang Agap. Sampai selamanya. Mama mau angkat ke dia. Dunia pasti Abi mah terbukti kalangan tos itu. Tong kitu eta mah abdi. Tapi mah urang. Ari mah eta mana? Mama teh yang jadi beban. ini berdua. Mugi-mugi barudak abi dibade hidayah kunaha managung kusabab kalibatin indung yang anak mama kapisah. Nanaon mangartos anjeun berusaha bikin kahirupan salami orang silik pikanya mangges cekap bagja. Jadi kewajiban pamajikan menurut kesalaki neng geus tong dipikiran neng. Abi mah terbukti kalangan kos gitu. Tong kitu eta mah abdi. Tapi mah urang.